Ayeuna mah urang lalajo anu ngaruntul di Jati Gede teh nya. Ieu posisina Curugan. Di Curuganana walunganana nu ngeuseut rame tuh. Oh, itu posisinya Rakit Bolang tuh. Rakit Bolang. Ini ngaruntul di walunganana ya. Anu resep nguntul ya kadarieunya. Ini biasa nama lamun isuk-isuk mah di dia sok rame ya. Kalau bakal kocoran ieu teh ya. Mantap, biasa nama hampal di dia teh ya. Lele hampal. Ka kabeh ditu mah anu ngaruntul biasa mantap. Biasanya spot-spot walungan ge mah sok rada mantap ya teh. Rame anu nguntul tuh. Mungkin mah sawah nu itu ge pasti kakeueum isuk pagetongannya. Iya lokasinya di Ancol, nya lemur Ancol itu ya. Nah, itu Jati Gede anu lega nama kadi itu tuh. Nah, sawah ieu oge lamun cai pinuh mah pasti pinuh. Curugan ieu ge mungkin seminggu atau 2 mingguan di mah leungit ya ge ya. Rata biasa nama nyampe ka ditu. Bapak mantap pokok namanya. Anduka ya cek ojana ya marinang encan gitu nya. Ta anu ngayekeun informasi gitunya, merlukan informasi daerah Ancol teh masukna teh ti Gapura Cikawung, pangkalan ojek Cikawung nya. Lamun ti arah Sumedang mah masuk kabeh kiri ti arah Sumedang mah nya Gapura Cikawung ayeuna di beh kiri. Lamun masuk nanti arah Wado berarti kabah kanan masuk nanya. Itu informasi nama ya spotnya spot Ancol itu ya di Waduk Jati Gede. Oh nunguntul mah kali itu gitu di tengah sawah. Tengah sawah nu kakeueum rame tuh payung katinggaralunya. Oh wah nama euy. Heeh. Bersih sih hanapeunana. Untuk kos di beh ditu mah pan bala. Lain bala pare heueuh, pare nu kakeueum geuning. Beh di mah kaburu diarit. Tunggu pare hungkul, jadi kurang ah. Oh, baru dakernya lapak. Hah? Aya penting pasti. Aya aku mau di dieu mah ya. Mareunang hampal batur. Oh, ku jeung ku opan geleng we mah. Heeh.
Oh. Kini-kini cenah batur mah ngalahan tagih teh. Udah have dengan kini-kini mah doh. Mantap spotnya. Ada tengusap. Dah. Ulin we. Nah, sakitu informasi nanya.